Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam prokes. Pakai masker, jaga jarak. Cuci tangan, jauhi kerumunan. Diaturkeun kasadayana warga masyarakat Pasirhuni. Alhamdulillah dina kasempatan ieu simkuring saja ngukuhkeun deui birehna. Mangga urang sami-sami ngalaksanakeun hak pilih urang ke dina kaping 14 Juli dinten Rebo. Sateu acana simkuring saja maparinkeun heula wabangsalan atanapi sisindiran. Anu nganggo sakedikna aya nada ya, manawi ieu nada sumbang tiasa ngahibur sakedikna kapal sadayana ulah dugi ka jenuh teuing gitu urang sadayana nya. Tetep itu tatangkalan asal hiji sisikian jadi kai darahanan rupa-rupa dang daunan gening itu bung-buahan rupa rasa perbedaan asal cai hiji pisan ciri kabeh pangaturan daun dadap daun kaliki baling bing jeung buah uni ulah hilap ka nomer hiji pamimpin urang desa Pasirhuni. Buah kawung ruruntunyan muragana dahan mahoni rempuk jukung sauyunan menangkeun ka nomer hiji sang kuryang kaberangan ngudag-ngudag dayang sumbi hayu urang sasarengan ngarojong ka nomer hiji. Aduh sakitu pagitnya ka alo-alo sadaya nu aya di padesan ti emang sakali deui nyuhunkeun pidoana sareng dukunganana kanggo pun adi Bapak Iwan nomer hiji